Len, aku. Rek dengan si Leha, mudah we aya dan sekalian aja kuliah. Tiga nama aya euy marupak mantuna teangna. Teh. Teh. Ai si Leha teh. Eueuh. Naon ieu maneh? Rek ajak ulin si Leha. Tadi lagi rek nahaon atuh ngajak adik ai. Geus nyiapkeun motor ninja, jeung ngaboking restoran, jeung ngeborong martabak sakarung jeung ete. Atuh tong dianggap serius teuing da teteh teh cuman heureuy. Nyai ka dieu, geulis tuh sia cenah bari ngajak among. Aya naon teh? Tuh sia bari ngajak among cenah. Teh sawios teh da abdi ge nyarios kitu teh heureuy. Andin, Apaan? saya malam mau pergi berangkat keluar kota. Beureun aku sorang. Kan saya pergi cuman untuk cari uang, ntar kembali untuk kamu. Kan walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Geus oblog sama loba teh iman tadi urang di sekolah. Tuluy nampa barak lalaki caricing nyanapeun bangku. Terus kumaha tuh bawa kena om cangcut maneh. Alhamdulillah euy untungna teh. Untung naon maneh teh? Untungna teh urang mah teu make cangcut tadi mah. Si goblok gua aswe anjing pada teuing cawakwak. Bibit tajal. Heuy, sok ya sok. Kenaon atuh? Ari sia eta tong mau naon goblok? Ieu mau bibit tajal hiji deui meakeun. Erek moal. Kalau miluh laju ke cangkel. Parabna naon anjing? Babari kalau nu kieu mah tuh da teh hese, kurang sanggup poe jeung pencok kacang. Terus maneh rek naon ka dieu? Urang teh ieu rek nanyakeun kamari teh lain aya maling ka imah ieu. Heueuh, imah aing kapalingan. Naon ukul kapalinganna? TV, kulkas, mas jeung duit euy. Nah atuh maneh make jeung cicing ke lain ngagorowok. Gorora ahe ngagorowok anjing kuliah aing dibacok atuh. Maneh mah parah, boal-boal mau diperkosa oge cicing maneh mah. Mari ngomong teh emang aing jama boloko. Terus amun maneh diperkosa rek kumaha? Rada digolkeun atuh meh muna. Si anjing. Cerot. Tah, dak euy. Daripada jenuh kieu mah orang ngadongeng lah. Ayo, Ngadongeng nu serem-serem bae naon we. Sok. jurig euy. Sok kemana wadul? Urang apa maneh jalangkung? Oh, nu nyabut. Ieu. Balik tadi anter datang saya jemput tarani sakit jeung ngaharesekeun. Anjing. Ngomong pocong. Naon pocong? Pocong. Tiba heula tara ganti baju. Eta teh ciri kesederhanaan nu hakiki. Aneh. Oh. Lumayan. Tuyul mah berarti kena geus bisa ngaduit. Anjing eta hade. Ya sampun ieu. Lagu repo. Sampo dulu, guys. Efek salatri jadi paroheuan skrip lah. Komo itu tapi kan tuliskan. Ngolok ya. Tuliskeun ieu mah. Guys, sampo guys. Anjing ripuh bagong. Asin deh. Anjing ieu bakal kieu minyak mah. Ya bener ka mah bang. Enjang. Hah? Enjang mana enjang? Kucing. Enggak tahu ah. Kayak aku minyak mah berarti. 1 2 3 cerot. Oh, daripada jenuh ke ngadongeng dulu lah. Orang ngadongeng. Dongeng naon? Serem-serem naon we? Jurig, hayo jurig. Jadi Punya
antarkeun heeh. Dapurut di mana lah dul? Saheula Di mana atuh? sok. Saweya tuyul mah sanajan leutik oge geus bisa ngaladin sorangan. Pacirian Nusa Jati. Nusa Jati ya bener. Si anjing mah. Si anjing. Ah, iklan Markona. Ari ieu naon atuh Ieu ieu? ada pijil. Anjing geus Mandiri Nusa Jati, Mandirian Nusa Jati. Ribu kalau barahakan cucok. Emang naon anjing bau. Oh ieu mah ieu nu moe teh ari nya. Heeh. Obatin minyak. Naon oge ngeunah cemburu ke hakan. Sok atuh. Gaskeun tong ngeganggu. Kalau tadi gaing Lah. gua. Lebih kan ditulis kan. Di ditu atuh maneh. Ini rame langsung ke dia. Kemarin urang artis mah katingan. Anjing. Benar ping. Salam. Pin junior. Atuh. Sok siap Chan. Oke. Sok. Si Aji. Sok. Ngomong goblok guys ya ngadengar. Sok kalah hiji, 2, 3. Cuk, cek bapak urang aya manuk nu bisa nyebut naha. Manuk beo meureun. Lain sia ieu mah monyet. Nah. Tah mana monyetna? Goblok siapa? Heula tuh goblok. Sia. Garing TV aja. Mimiti lagi nyuk. Goblok. Anjing nanya eta panas anjing deh. Goblok panas banget. Sok. Nah. Cuk karawan mah. Si anjing. Ayo goblok. Goblok deh dia lah. Jangan di Coba dicangan dia pindah ke sisi setan lu. Otak sih. Sok. Ping. Beng, si anjing mah. Cuk, Oi, karawan mah. dicicing. Cek bapak urang teh. Aya Kat. Sia baiknya ka dia tuh goblok. Heeh. Agus virus nyebut ayam manuk bir. Si manuk deui wae anjing. Sato goblok ya manuk. Hiji, 2, 3 crot. iraha teh. Sunatan teh. Terus goblok. Hiji, 2, 3. Iraha nu disunatan teh. Kayak lanjang ngomong geus boga duit teh. Nah, ada disunatan malin ku duit ku peso. Heeh, engke mun geus boga duit, urangna can ahli. Ku bapak we tuh disunatana. Atau bapak isi ya. Hiji, 2, 3. Iraha disunatan teh. Kayak mun geus boga duitna heujan. Nah, ada disunatan mah ku lain ku duit ku peso. Heeh, kayak mun geus boga duitna urang ka ditu. Ku bapak we tuh disunatana. Si anjing. Bapaknya. Hiji, 2, 3. Iraha adu disunatan teh. Oke, mun geus boga duit teh urang ka dokter. Nah, ada disunatan teh da lain ku duit ku peso. Heeh, engke mun geus boga duit urang ka ditu urang ka dokter. Wah, atuh disunatana. Urang mah lain ahlina. Era nya urang teh tadi ku neng odot. Era kunaon? Tadi teh nembak teh ditarima kudu dititah. Hiji, 2, 3 crot. Terus namanya serba online. Orang kunaon? Sok. Terus namanya serba online. Terus kunaon? Kunaon? Sok, hiji, 2, 3. Terus namanya serba online. Terus kunaon? Aya belanja online, aya Eta sok. Terus nama serba zaman online. Terus kunaon? Aya belanja online, aya ojek online, jeung aya mail online. Parah kunaonnya. Ping. Sok. Terus nama zaman online. Terus kunaon?
aya ojek online, belanja online, jeung aya mil online. Halus lah jadi serba gampang. Penu parah deui, Roy. Parah kunaon? Orang ngechat ke kabogo orang, tapi tadi balas padahal mana nuker ya. Cat goblok sia. Yo saya